mulus lampake pun ieu budak bunsir kairing astra jingga dawala. Saja ngajugjug nagara Tirtadahana. Sedengkeun di negara Tirtadahana teh parantos lami ngayakeun sayembara. Ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun sayembara. Saha anu tiasa ngalehkeun jago sayembara. Hadiahna nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati. Anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun. Aya dina papangungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan. Cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kaminabina. Nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago sayembara. Kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kenging giliran. Iya. Anu jadi panitia sayembara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirtakusuma. Pamana ieu sang putri kiwari parantos ka-20 dinten jalana sayembara. Ieu panitia sayembara parantos aya di tengah alun-alun. Sedengkeun ieu sayembara teh bebas ditonton ku sajumlah hamba rakyat nagara. Anu isalan mah komo dugi ka ngajajar tuangeun cocoan jeung angean kitu kaayaanna. Atuh ieu alun-alun nagara Tirtadahana jadi lautan jalma. Wah, anu ti tebihna anu ti caketna kampung padesaan pada Buddha nonton sayembara. Panitia sayembara Tirtakusuma parantos aya di tengah lapangan. Kakang Patih ulang parantos siap. Iya siap. Mana ieu raja Rayina raja pamana putri anu jadi panitia sayembara parantos aya di tengah alun-alun. Tirtakusuma kakasina atuh teu sabarna anu nongton. Sorak cek Paresia gerak-gerak Paresia. Gerak-gerak Paresia, gerak-gerak Paresia. Ya, darah dua. Mara antos. Antos. Nah, ainu lalajo abong bebas. Abong bebas. Panuhun dina waktu ieu. Naon den? Paden. Dinten ka-20 ieu. Leres. Nguningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago sayembara. Kakasihna Kakang Tirta Sakti. Putri
Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan politik kidul. Pamilon peminat mengukur hiji deui. Wah, saja urang maya nyaeta kakasina Prabu Bima Kendra. Bima Kendra ya. Bima Kendra rip. Nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon Baca dihaturkeun ka patugas keamanan. Supados tiasa ngatur anu nonton oge anu nonton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan. Jadi penonton anu tertib atuh supados diatur nate anu penek ti payun anu jangkung ti tukang atanapi anu dipayun salik saya anu dipengker tiasa tati beres anu tukang calik nu dipayun anu isalan politik kidul jajarkeun dirinya. Wah beres ka ibu-ibu aya naon panuhun nonton ulah bade ngahiji sareng pameget. Nah aja Bilih aya nu kokodok. Kesempatan Eta oge sakedik agengna bakal ngaganggu kana lansarna ieu samara. Iya. Atuh sajabi ti kitu. Nah, Kanu isalan atanapi kanu jararajan sangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae mikeun eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah. Inggih. tong sampah. Ciptakeun puseur dayeuh anu bersih. Ciptakeun puseur dayeuh anu endah. Inggih. Kalian henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara. Wah, beres. Pasti atuh Den. Sajabina ti kitu nguningakeun Naon ja? ieu sae marate memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra. Ieu sae mara aya pelaturan anu kudu dijalankeun. Naon aja? Cing, naon aja? Kahiji teu kengeng nyanak pakarang. Kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kengeng disanak ka pakalangan. Inggih. Kadua dina prungna oko bekalan pati teu kengeng nyolok panon najong larangan. Inggih, mangga. Mangga ja pelaturan. Katilu teu kengeng aya tuntutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat boh pihak jago semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot teu kengeng aya tuntutan tapi kena bebas ku cara hukum sae mara. Ya, Terus perjanjian. Kalayan aya pelaturan anu anyar Baca, Mbak. ayeuna mah bebas. Bebas naon Di dinten ieu hasil gempungan tadi wengi sae mara bebas. Bebas kumaha? Bujeng hingga golongan raja, patih, satria, brahmana
sanajan budak angon asal bisa ngelehkeun jago Saemara bakal diangkat jadi mantu naraja. Bilih aya anu bade daftar saya sumping langsung we ka tengah alun-alun kitu manawi sakitu mangga ayeuna aya hiji deui anu kedah diundingakeun kumaha Den margi dinten mangkukna aya kejadian ibu-ibu dihipnotis alah dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun kange ngahinarkeun eta kejadian dihaturkeun ka ibu-ibu dina tontonan ieu ulah ngange perhiasan sakedik agengna eta teh mawi sakitu mangga ayeuna aya hiji deui anu kedah diundingakeun kumaha Den margi dinten mangkukna aya kejadian ibu-ibu dihipnotis alah dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun kange ngahinarkeun eta kejadian dihaturkeun ka ibu-ibu dina tontonan ieu ulah ngange perhiasan sakedik agengna eta teh mancing kajahatan ulah pamer hingi mangga sakitu rupina mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas margi dina dangan ieu teu acan aya deui anu daftar mangga Bima Kendra diaturana lagi Nyai Danawati mudah-mudahan poe ieu jigana bakal kagono ku akang ieu Bima Kendra saya sadrek Bima Kendra iya parantos sayogi tanaga emutan iya geus kurang hafid dah uninga kana pelaturan apa teu meunang nyolok panon teu meunang nyekek teu meunang najong larangan teu meunang mawa pakarang naon bae oge saya nuhun mana jago Saemara na rupina ulah dihaturkeun ka jago Saemara supados engan sumping ke lapangan parantos siap paman siap supados nepangkeun heula panangan antawis jago sareng peminat awis kebersihan mana Bima Kendra urang dah Tirta Sakti parantos siap paman siap are you ready ya siap
mula lajo nepi ka kawas lulut teh dulu. Di lokasi mareta. Tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh. Acan we. Pantes teh keuna ke parigu ela lajonya euy. Ya pantes teh ngadarmi. Aduh. Keur ngalamun Mang Jepot. Naon? Alah. Aya jajan si Util. Mang Jepot. Naon? Hebat awewe na geulis. Heeh, pangna disaemarakeun geulis. Mang Jepot. Hayang milu saemara Mang Jepot. Hah? Hayang milu saemara. Saemara naon? Bogo ka putri. Bogo ka putri. Heeh. Aya soal bogo mah tong baru silaing da dewek ke hayang. Ngan si ngukur ka kujur, daekeun putri ka silaing. Sing nalipat maneh. datang telah mana kamada. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Bikin malu lo. Bego. Kalau jadi manusia itu harus ngukur ke kujur. Paduli teuing ya campur aduk oge. Nu penting mah jangan sampai teu ka harti. Tolong daftarkan Bang Cepo, saya mau ikut saemara. Aduh. Bang daftarkan. Ya, ocok. Hiji, dua, tilu, opat, ayah keneh karep pikeun ngalawan. Ayah keneh, oh borora, ayah keneh naon, ayah keneh. Jai Dahanawati samet ngimpi meureun Doraka tempe tuleran Doraka tinu kolot meureun aing teh. Hampura nyai hampura ieu.
nguningakeun kaunggulan tetep aya di Jago Saimara. Hidup. Hidup. Batang. Sok tang deui sareng lah. Beres. Kagok. Jangan dikeas kerja. Setengah jam deui upami teu aya anu daftar ieu Saimara bari ditutup. Oh gitu Cak. Mangga paliti wetan aya, paliti kulon, Kidul ya. paliti kidul, Kidul. paliti kaler. Tah aya tah. Coba we suka. Saha? Sugana tuh pidodono. Abdi yang bade daftar. Lain si buncir meuni keukeuh. Oh kan baik, udah daftar. Antep cenah dipaehan ah. Baru udah Punten bawa pelan. dia tuh. Tah. Ka kuping ieu teh bebas Saimara teh saurna teh leres. Abdi bade daftar kulan. Bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu geludna itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya Budak Buncir. Budak Buncir wungkul, Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu geludna itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya Budak Buncir. Budak Buncir wungkul, Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Cobi cenah ka dieu. Heuy, bawa ka dieu. Bawa Oh iya. Oh, ya. Bukan ini. Bawa si Buncir. budak bandel, budak bandir. Sir. Ye. Eta goreng patut. Pantes nantinya juragan Gatot Kaca cepot. Oh, gara-gara. Montong daftar sia. Mangkani loba jelema kedua. Gatot Kaca ka mana ya? Wah, ke unik ye. Tah, ya tiluan baru daftar. Punjen. Karunya gede kahayang nama keun antep cenah dibabu ku patih geura Lain gede hate. cenah dibabu ku ieu ku jago Saimara sok cenah modar abe aku dewek teh tega dipaehan rek kitu mah kuleungeun batur Bisa kudu dari diceuing dosa dikuatkan baik kebaturan abah. saha ngaranna Abi budak Buncir di mana di tutugan Gunung Parasu. oh urang kampung Oh, mohon ampun ini tak pangna cenah dipaehan oge ngerakeun leu Gerakan bawah teh. ngerakeun eta ku kasar ngomongna teh bogoh ka putri bogoh. wani gelut Sak. tuh ai kawani nama gede Kawan ini nama benar. obat teuing ampun tapi dina Saimara ieu teh cir teu meunang mawa pakarang Siap. Siap. teu meunang nyolok panon Siap. teu meunang najong larangan Siap. Siap. ngos obat ari ieu anu pakar
abdi kulan saksina sawios lah. Tapi kengeng aya jami salian ti jago di tengah lapangan. Sawios anu bade kasih siwe ieu mah jajab pungkul. Nya teu naon? Daftar. Paman? Kulan Siap mangga paman. mana Den? Patangan pendatang baru gitu tah. Hah? Ieu Wih. Naon ieu teh? karunya gugu we karunya Isi heureui. sanes. Aduh, anjir sia. Wah, bonteng ngalawan kadu atuh. Oh, Menang. Jadi istimewa iwak macam gepeng. Silaka. Kelas berat diadukeun jeung kelas ringan. Cir. Wani ka kaula. Eta kuwani eta sugan gempeur sugan naon? Oh, riuk-riuk teuneng pisan sia teh. Ya, kitu teh hawa awewe mah euy. Anda jadi sing-singan ku uka-uka ge da tetep we neug ning. Ngaranna budak punjir. Ya, Mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun ka anak raja. saya nuhun atuh. Sakitu we kulan mangga anu pengker supados kasih lapangan wae. Sae kulan. Cir. ini ngadareun. Oh, hampura we akangnya. Ya, Dabongan kahayang si laing. ya tenang lah. Oma ulah nyaahkeun kakak di mana aya kasilakan. Moal. Da upami silakan teh aya tuntutan naon-naon teu ya. Tuh, ulah lalawora. Mangga atuh wilujeng ngeklen ya. Wileuyan cir. Khawatir Kang. Samet dieu meunang aing pangih teh. Iya dang. Saya kecil nya. Ah, juga ya. Punten pemaihan gara sekalian. Doakeun emang cepotnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wek dek beli boe na. Bungkus lain. Tahlilan dong. Aku mau hirup aing. Bedanya nu teh paeh mah tuh. Alah, Terbaik kan. karunya si bunjir euy. Mangga siap. Maneh nek jerang atawa hayang diserang? Umadinya we. Kumaha halusna? Iya. Cikan atuh. Ditarik atuh. Nang tang abang bebenyit. Aduh, itu. Orang tarik. Loh, hampura dulsir. Hampura. Aing mah. Pada jatuh ya. Ish. Kuatan mana euy? Aya perlawanan. Sing sok males. Puntene atuh. Sok. Edan teh. Wah, hebat punjir oi. Hebat sia.
Allah, oi, budak buncir hebat, oi. Hebat, oi. Hebat Suncir. Perlawanan Suncir, oi. Cir. Buncir. Anjir, kemulanan hebat si Buncir. Nguningakeun pun adi teh. Bi para wargi teh can uninga. Eta si Buncir teh pun adi. Tuh. Nomor saya geuning euy. Pernah stiker sayang tumampara. Iya patih anu kasohor galak jago. Ditampiling ku budak Buncir ngelepak teu emut di bumi alam. Tersangka ting sete tersangka ting Buncir. Halo pun adi aduh tersangka ting Cir. Nuhun Cir, maneh teh sugan teh sakti dulu nya hebat dulu omat putrina keur deweknya. Tersangka ting sete tersangka ting Buncir. Halo pun adi aduh tersangka ting Cir. Nuhun Cir, maneh teh sugan teh sakti dulu nya hebat dulu omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh Cir, tersangka ting. Hebat Cir tersangka ting. Aduh, banget tinggali Persya. Paman, oh kakang. Aduh, kumaha? Allah. Aduh, ampun. Aduh. Tersangka kumaha ya? Hebat Buncir. Wing tereh kawin euy. Sorak kenal dia. Tinggal itu papangungan putri dilingkung ku buta-buta. Alah putri narek aya nu maling. Putri kali maling. Tolongan dia. Buncir. Tulungan heula itu putri salametkeun heula. Anu mana? Tuh, Alin. anjir.
Wow, si buncir dulu bisa ngagajel yang meniluhur. Sing bantuan mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Abdi, paman. Ayo kakang. Nyai, tinggali paman maneh silakan Nyai. Sama marah pada bongana bangsaing dek milu saya marah teu ditarima eueuh deui carana ieu putri dipaok wae kurang ajar Bibi mah tinggali aya buta kurang ngajar sia. wayahna Nyai Punten Nyai. tulungan kaula. Tenang. kemana putri dah euy hah oh siap dulu aduh menang jodoh hai menang jodoh waduh Awak itu ya dulu kemana lu alah amin ya Bangsa. awak aja wakilnya regom wakilnya ketayapan wakilnya direret Kang ai batur di pangku ai aing henteu bina-bina teuing sia Jadi anu menangkan saya marah teh maneh buncir. Ya mohon. Aduh, ampun teuing. Eta mah bade karesa nuhun. Teu karesa abdi bade wangsul. Aduh, ampun teuing buncir. Neng dari rumah tangga teh kena sakinah mawadah warohmah. Kedah bahagia ari neng teu bogoh mah abdi mah bade wangsul deui we neng. Tong da moal
ampun teuing. Iya Dewi Dahanawati ceurik ngabangingik dina lahunan budak buncir. Ye di antara daek jeung teu daek. Nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek. Jadi Raden Gatot atos tobat gini ieu teh sadaya-daya ieu teh budak buncir leres saha nu salarasna kaula Gatot Kaca di negara Amarta. Aduh ampun teuing. Ageng. Ageng. Wajah ini. Mau ngawin, lain mau ngawin, ayo nungan. Ini. Oma tuh lah bebeja geus beunang. Aduh, agak ampun Gusti. Ganti budak buncir teh, ha? Ya Allah, ampun teh. Saha sesok mau kan nog deh. Saha nu dagang togel teh. Aduh, ampun teh. Aduh, ampun teh. Alhamdulillah jang geuning neneangan Gatot Kaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor. Heeh. Neangan cai nyuk curug leuwih. Hapunten kasadayana pamirsa muga-muga we boh anu aya di TPI di dieu sadayana anu aya di payuneun TV muga-muga sadayana paranjang yuswa arageung milik Amin. bakang sapara kanca nyangakeun sabrang salayan we lebet ka sabae mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum